Model nu tadi teh rek naon tobat ayeuna da engke oge nyieun dosa deui kitu pokna. Ulah kitu teu bener eta teh. Dosa ayeuna tobat ayeuna, isukan dosa tobat deui we. Ngeun dosana ulah direncanakeun. Lapar ayeuna dahar ayeuna, isuk lapar dahar deui we. Ngeun laparna ulah dijieun-jieun. Baju kotor ayeuna seuseuh ayeuna, isuk kotor seuseuh deui. Ngeun baju meunang nyeuseuh ulah dipake jejeblogan. Paling ge kajeblogan, dijeblogan ku batur, kacepretan ku mobil nu lumpat, babahari 2 kali ngelapkeun ge bersih. Dosa ayeuna tobat ayeuna, isuk dosa tobat deui we. Ngeun dosana ulah direncanakeun. Ceuk nu palinter mah dosana teh kudu bebas tina unsur obsentel. Keun bae atuh kaum ibu jeung kaum nini anu singgarilekna mah tong didangukeun teu kahartos mah. Da dosa mah motivasina teh ngeun 2 nu bakal dihampura ku Allah teh. Bapa nyieun dosa bijahalah lantaran bodoh teu nyaho. Babahari dipulas ku istighfar 3 guruntul ge insyaallah. Kunaon ujang nginum arak nya teu tekenging kitu. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Pagawean setan. Kumaha ceuk ujang teh? Astagfirullahaladzim. Teterang sugan teh teu dicarek. Ayeuna keneh ge bersih ngentong balik deui. Bijahalah. Nu kadua lantaran overmah. Naon overmah teh? Kapaksa atawa dipaksa. Bangke teu meunang di dahar, ngap-ngapan eueuh hakaneun dihampura ku Allah ari eueuh deui dahareun mah. Atawa dipaksa dahar. Sia bangke lamun teu di dahar dibedil ku aing, eta mah dipaksa overmah. Ceuk pemuda teh da abdi ge nginum arak teh dipaksa, tadi teh ditodong kana beuheung ku peso. Ujang kunaon nginum arak? Nu mawi oper mah. Naon oper mah teh? Dipaksa. Saha nu maksana? Budak umur 2 bulan. Teu ecreug eta mah. Jadi oper mahnana teh ulah nu subjektif tapi kudu nu objektif. Ceuk ahli hukum. Ari sim kuring mah teu pati ngarti, da lain ahli hukum mah gataroskeun we ka sarjana ahli hukum. Jadi dosa ayeuna tobat ayeuna, isuk dosa tobat deui we. Ngeun dosana ulah direncanakeun.